tah kieu pangitan je urang ngobrol unak usuk basa beko aya nyebutkeun kieu Kang ieu teh zaman demokrasi zaman kemajuan unggal jelema dina alam demokrasi mah sarua hakna geus atuh kitu mah kudu sarua bahasa dipanggil ka unggal jelema teh tong mangke aya kasar aya lemes aya sagala tuh eta siga hade pamadegan tapi meureun urang sih inget aya pamadegan sejen tetela ari hak unggal jelema di negara demokrasi mah sarua tapi ku sabab sarua boh hakna boh kewajibanana atuh kudu silih ajenan silih hormat ari dina basa Sunda pikeun ngajenan pikeun ngahormat teh nyaeta make panta-pantana bahasa tuh tingkat-tingkat bahasa aya nu lemes aya nu sedeng aya nu kasar memang urang jelema sarua tapi pan urang teh meureun ngomong ka inung bapa benten meureun aja ngomong ka sasama beda jeung kasanapeun geura lamun kieu lamun urang ngomong sanajan kasahanapeun ge atawa kan leuwih ngora we sok make kecap lemes upamina we kasemah ka tamu kulantaran ieu teh tamu cenah tamu teh hade tata hade semu ari semah mah cenah ngahesekeun di imah kudu jeung nyuguhan jeung naon tapi pan urang aya kasemah teh meureun mangga calik manya kasemah liuk sia atuh meureun binangan pigeuleuteun mangga atuh lingi lebet ya pan imah bus asup tah sanajan teh semah leuwih ngora nah pan geuningan lamun itah hinum teh mangga atuh dileueut manya inum atuh euy tah ieu moal ngeunah kusabab eta unak usuk basa teh perlu keneh dipake nya perlu keneh dipake kalawan eta teh ulah sieun dina basa Sunda memang aya bahasa kasar bahasa panengah bahasa sedeng bahasa lemes tuh bahasa lemes urang teu kudu sieun dek salah nyarita dina bahasa Sunda da anggap we urang teh bahasa Sunda teh anggap bahasa asing eta mah kudu diajar deui ti mimiti kajian ku urang Sunda seperti bahasa kasar disebut ke bahasa loma dipakena ka babaturan nu geus loma anu geus akrab buncik bahasa Indonesia nu geus deukeut geuning tah upamana bahasa kasar ye ari silain ka mana kamari euy teu datang tah ngarapat teu kadeuleu ku dewek eta mah kanu geus wawuh kanu loma nya kasuluhureun urang pan kuduna mah bapa geuning kamari teu katingal rupina bapa teh sumping tuh geunah ari si Wardi teh geus cager euy tuh kapada teh nanyakeun teh beureuna urangna jeung nu wau si Kusman ka mana can bejana mah geuring tah kitu kanu sapantar bahasa loma bahasa kasar mah teu pantes ari kasaluhureun mah kitu tah aya bahasa panengah ieu mah dipakena keur batur nu sahanapeun ulah wakamulang ayeuna tuh mang kapanyawah ye cek dununganana Bu ari Mang Udin geus dahar saur pamantri kageureuhanna tuh cik aya artos alit cing nukuran mang tuh make lentong sedeng diselapan ku kecap lemes ayeuna aya bahasa sedeng ieu mah keur ka awak sorangan atawa kanulian nu kira-kira satahapan jeung nyarita jeung urang abdi teh punten Pak ieu teh acan eda tah eta moal ngeunaheun abdi teh acan tuang mah kedah anu kanggo saluhureun lemes aya sorangan teh acan eda tuh enjing rupina abdi bade mios teh tuh mios teu ngeunaheun lamun rupina mah enjing abdi bade angkat ulah angkat ka sorangan mah kudu mios tah lamun imah dupi bumi itu bapak di saurna di Jalan Raja Mantri kabatur ka saluhureun ari ka sorangan mah air rompok abdi mah teu tebih Pak ti Radio Mara rorompok tuh udah mau mungkin ka saluhureun bapak dupi gua gobrol eta mah hayang digampleng harita kene pun anak teh abdi teh tiasa jajab pun anak Pak kamari teh udur ngadadak udur teu ngeunaheun lamun urang nu mawi abdi teh kami teh sumping bapunten teh teu damang teu damang mah kada ka saluhureun ngadangu wartos saurna bapak teu damang tah eta bener uluh hese keun bae da kudu diajar nya
atuh euy teh heula aya HP bola ka di sana ayeuna. Halo. Halo. Geus heula paehan. Tuh bahasa Sunda teh hese keun we. Batur teu raresepeun Kang Ibing warek ngajak ka sonon atunya ulah leungit we lah. Ulah leungit keun nu teu raresepeun waktu teh tiasaeun diajar. Teu raresepeun teu sawios-wios ngan ulah urang Sunda nepi ka teu raresepeun ka bahasa sorangan mah. Tah, ieu mah etang-etang ulah leungit we atuh miara nya. Ayeuna bahasa lemes dipakena ka kasaluhureun. Komo kanu teu acan wawuh mah. Ira api sumpingeunana Bapak RT teh tuh. Bupi Bapak iraha bade angkat ke Amerika teh. Tuh. Da moal mungkin. Ira sering rek mantau ke Amerika teh. Moal. Da kasaluhureun. Eta Bapak atuh teu nyanak teteken. Deh. Teteken teh. Itut. Teteken teh. Atuh saya namanya anak teteken Bapak. Da leueur jalan. Deh. Itu teteken tuh. Ayeuna cara ngalemeskeun. Cara ngalemeskeun teh loba dina basa Sunda mah. Atuh ti Sahru Ciparai. Kang Ibing aya hartosna pasunan naon parahyangan naon pasunan teh ari awalan Pak sareng eta teh lamun nganggoan tungtungna akawitna teh tina pasundaan. Pasundan, pas pasundaan jantan pasunan artosna tempat urang Sunda. Parahyangan tempat para rahyang kepercayaan zaman baheula nalika teh acan lebet Islam aya para rahyang aya Sunan Ambu, aya rahyang Banga, aya rahyang Niskala wastu kancana tasareng sajabana. Kang Ibing dupi palagan di Jomantara naon? Palagan laga teu perang. Jadi geningan lamun palagan tempat pangperangan Jomantara teh angkasa tempat perang di angkasa meureun tempat tempurna kapal udara jeung kapal udara kitu pangingkeun kasepnya tah kanu naroskeun nganggo telepon 8 hiji 08 hiji 8 genep hiji 7878 kitu kiteun tah urang wihan di kanu tadi ngalemeskeun teh aya nu nganggo hiji nganggo tun NTUN kirim robih lemesna jadi kintun bawa jadi bantun, kari jadi kantun. Boga kena dahareun di mah urut kakaren lebaran, aduh Bapak rupina kantun goreng sampuna hungkul kue nama seep tuh. Aya oge nu dirobah make jeng. Payu jadi pajeng. Laju lajeng. Maju majeng, malah siri jadi gumujeng. Asalna tina gumuyu. Wis, ieu ge tiasa dia ngalemeskeun. Perkara perkawis, sawatara sawatawis, nanda tanda tawis nawis. Aya ge nu nganggo os, nyarita nyarios, supaya supados, rasa raos. Aya nu nganggo ten, hampura hapunten, kira-kira kinten-kinten, pirang-pirang pinten-pinten. Tah kitu. Ieu panginten anu mawi kade henteu gampil. Ieu teh Kang Ibing naon bentenna kecap pribados sareng sim kuring. Pribados tadi geuning tadi wajah jadi waos nya nyarita nyarios. Atuh lamun kitu mah pribados teh asalna tina pribadi. Pribadi pribados. Sim kuring sim teh tina jisim bahasa Arab. Jisim kuring raga jisim teh geuningan badan nu ngatuk kaduhung jisim anu katempuhan tah jisim teh eta artosna nya naon waktosna uih mulih wangsul mios angkat uih eta tina mulih namung basa kanggo murang kali ali mah hayang uih tuh uih mulih tah mulih balik sami mung lemes wangsul ya balik tapi keur sorangan. Di mana Kang Ibing? Wangsul ti dinya ti ilana. Namanya ngasawa. Tuh. Kang naon hartosna nyungkun. Nyungkun teh siga nya bager tapi eusina mah patulang tongo ngarah eraeun. Upamana wae ieu jelema gede teuing barang daharna sok meakeun kejo. Kuduna mah mun dicarek teh tong gede teuing atuh nyatu teh. Ieu mah disungkun.
barang geus gede teu namru atuh ditambihan deui Bapak aya jalmi ngartos mah jore ya beungeun teh eraeun kecuali nu teu ngartos ditambihan deui mah dihabek deui tah kitu panginten tuh geuning urang lesepe atuh mangga halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Bing ya, sareng Kang Lang ya di Ciapusnya. sumuhun Hayong naroskeun anu ka hiji tadi teh aya mawa teh nya. mohon Mawa teh nyana. sumuhun Upami kanggo pribadi naon ngabantu na teh nyana. ngabantun Kanggo pribadi. mohon Terus deui aya deui bahasa bawiraos tanaon hartosna eta bawiraos. menurut pendapat saya mun Indonesia nama Oh gitu. bawiraos teu kedah Bapak nu sumping sabeas itu atuh sina ka dieu tah kitu Numutkeun pendapat tim. mohon numutkeun pendapat sim kuring gitulah kinten-kinten kitu Tah hiji deui nya. mohon Aya paribasa neuteuk leukeur meulah jantung. neuteuk leukeur meulah jantung teh salaresna mah panginten kecaduan Oh gitu. neuteuk leukeur meulah jantung moal datang teuy aing ka imah maneh tah geuning sok aya kitu Kesaduan. sumuhun Atur nuhun. mangga sami-sami Bapak Meni reus pisan ya eta ngobingkeun bahasa Sunda di Kang Ibing gitu. atur resepane kamu barudak Pak Aduh, atur nuhun pisan. sumuhun Atur Kang Ibingnya. mangga sami-sami mangga tah tambah panginten kitu sakali deui kanggo Pak Adenur anu aya di Pagelaran Cianjur Selatan wilujeng ngarangukeun ye radio mana di Bandung atuh kana di Tasik oge geuning tararebih Ciamis halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sareng Kang Ibu. sumuhun Sama. saya alhamdulillah Nuhun atuh ari damang mah. Jadi mohon menawi uningan mohon Ari Bimbo teh ngaluarkeun kaset engel irahannya. Bimbo Oh. kayak orang taroskeun ka Kang Acil nya Oh. mohon kayak orang taroskeun ka Kang Acil Mun di angkos-angkos kita aya. saya mangga Abdi mah da favorit pisan. sumuhun Atur nuhun Kang. mangga sami-sami Waalaikumsalam nah urang kupingkeun heula jadi kartosna nyungkun Indonesia na lamun eta mah nyindir lah ulah sok nyungkun jangan nyindir gitulah itu kinten Kang Ibing good evening gemas ih I don't know what is the meaning of gemas ih Kang Ibing dupi hartosna pakarang sareng pakarangan bet asa tebih katenah atuh ai pakarang mah alat senjata ai pakarangan mah halaman namun di imah mah gitu nah pakarangan teh disebat gitu kumargi meureunnan bisi aya nu asup ka daerah eta siapkeun pakarang lamun anu asup kira-kira rek ngaguna sika bisi bangsat boh rampok siapkeun pakarang matak disebutna pakarangan da baheula mah ku awi atuh sok dirucuk sok naon kitu kinten-kinten panginten tah Kang Ibing kumaha lemesna payung sareng payu duanana sami ngangojeng payung pajeng payu pajeng namun kumaha ngagunakeun kalimatna upamina atuh saya nama nganggo pajeng Bapak dah hujan eta mah tos jelas nu dimaksud lain payu tapi payung benten deui parantos pajeng seueur Pak ngicalan buah teh tah kitu boro-boro jang kalah kana war hulu keun eta mah da heureui Kang Ibing parantos tuang surabi tilep abi ngintun salam ka Mak Watung mangga ye ti Jeffrey Cimahi Kang upami inohong naon hartosna inohong teh tokoh inohong bojong rangkong ngaran tempat dina ciptaan teh jadi inohong ti bojong rangkong teh tokoh dari bojong rangkong gitu para inu atuh cenah sanes pejabat tungku para inohong di desa eta ge halal hadir tah gitu sanes masyarakat ali tungku para inohong ge hadir jadi tokoh panginten tah mangga urang lagu heula kok halo Oh Kang Ibing. sumuhun Ieu pemain anu naros kayaknya kumaha damang di warna kurang pangestu atau sae upami urang bade naon teh bade ngawaler duanana salaresna sami mung ai sae mah upamina sok seueur teh kana urusan kana perkara urusan upami damang anu naon tadi teh pasar Bapak teh pangesto nya eta teh pangesto teh salaresna mah aya piduaan da restu dari Anda seolah-olah begitu kana fisik
Damang Bapak pangestu. Tuh. Terus pangestonya. Pangestu mah Jawa, Pak. Jawa. Mohon. Nuhun. Mangga sami-sami. Kok laguna kok cing. Tah. Ayeuna aya deui ngalemeskeun teh ku nganggo rarangken imbuhan basa Indonesia mah meureun. Upamina anu nganggo tadi mah parantos teh mah dirobah rasana. Dirobah hurufna ge aya u janten i. Upamina murah janten mirah. Eta lemes. Asa kitu mah numutkeun pribados mah kalebet mirah, Pak. Tah. Kurang jadi kirang, ieu tina u jadi i. Kuat jadi kiat. U jadi a aya. Sebut jadi sebat. Munguh menggah. Rempug rempag. Tah. Aya deui nu a jadi i. Rupa jadi rupi. Asana teh mung sarupi Bapak anu dipunut ku pribados mah tuh teu seueur-seueur kitu tah. Utama utami. Oh atuh eta mah sanes doma alit kelas A na ge utama. Utami Bapak eta mah tuh. Upama upami. Upamina wae contona teh teu geuning kitu. Aya nu nganggo rarangken Deheus nganggo be di selapan jadi dumeheus. Tah, seja jadi sumeja. Sujud janten sumujud. Bela nganggo jadi bumela eta teh lemes. Biasana bahasa kitu dina sajak sok seueur. Pun engkang teh sanes teu hoyong bumela tuh lain bela, bumela ngarah leuwih endah. Tuh. Salaresna mah kawantun tamihan ieu teh punten wae kumawantun tuh. Tah. Ieu kade ieu teh keur ngalemeskeun wungkul. Kanggo ngalemeskeun. Aya deui nu dirarangkenan ku in. Tangtos nganggo in be, tinangtos. Tuh, sareng sinareng. Aya nu sareng hormat tos sae, tapi kumargi hoyong langkung lemes sinareng hormat. Tuh. Aya punjul, pinunjul. Nah, pinunjul teh tina punjul kene, punjul teh melebihi leuwih. Didinya we punjulna gan obing teh lah. Dina jurus tilu teh upamina. Aya deui nu dirobah ngalemeskeun teh. Nenyo janten ningali. Mere janten maparin. Ngedeng ebog. Baju raksukan. Aya nu acuk keur budak. Lah teu geunaheun malah lancingan sok diponokeun jadi acing keur budak. Teh calitna teh dia jatuh acingna kotor tuh. Lah teu pantes aya ka sepuh mah bade nganggo acing nu mana? Nah sia aya ge encing dirado mara eta mah. Aya deui lemes teh ku dibalibirkeun, hartosna dibalibirkeun teh disumputkeun langsung hartina make kata-kata kecap-kecap nu sejen. Upamina wae punten ieu nya abi teh teu kieu ti mana di palih mananya aya toilet ya hoyong kabeuratan tuh. Lah teu pantes mun mah punten bade ngiring modal. Ahon atuh kabeuratan atanapi bade kampangan Bapak atuh be kabut. Kampangna paling dikecekap tuh. Pada kiih. Tuh, atanapi dibalibirkeun bade kapengker itu sekedap ngiring kapengker teh kajaman. Kitu. Aya jaman teu ngarti mah di pengkerna teh pada haruntah. Kapengker mah atuh. Bebaskeun kana haruntah sanes. Aya anu kura rangkepanan nu sarua hartina saperti ngiring-ngiringkeun teh tiasa lemes. Aya deui nu ngalemeskeun teh ku kecap nganggo kecap Jawa kuno, Arab atanapi Sangsekerta. Contoh lamun dina Jawa kuno ye. Miwah eta teh oge deui jeung tina basa Jawa kuno muwah. Tuh, raja muwah ratu, raja jeung ratu. Oge ratu, kalih sakalih. Artina dua. Pan ari kalih teh dua teh kalih cek urang Cirebon mungkin kitu. Pirata ya wes dibawa kalih cenah, dibawa we dua kitu. Ngawayuh, wayuh teh naon maru urenan nyanung eta lemes ngawayuh. Bapak abdi boro-boro
tiasa ngawayu atau kamu hiji ge idung si kucrit geus teu cekap tuh ngawayu. Aya di nu ngalamaskeun tina basa Arab. Kuring apan jadi abdi eta tina abdun. Abdun budak belian abdi. Makanya sok abdi dalam tuh. Aya di jisim tina jismun awak badan jisim kuring. Tegeuning kadang-kadang jina dilengitkeun sim bungkul. Sim kuring mah ngaraos tah sim mah tina jisim bahasa Arab. Makam kuburan astana tina makamun. Asma tina ismun ngaran. Tah geuning kitu. Nah, aya tina sang sakarta aya contona sabda. Urang teu arapanya. Sabda pujangga sang sakarta teh. Nya sabda teh sora omong. Aya di wera amek abdi ngaraos wera ieu tuh. Oge perlaya maot paeh dharma kewajiban keadilan waseur tuh itu ngalemes-lemeskeun teh sieun nu kitu ulu lalawar aya deui nu lemesna teh ieu mah kalebetna lemes anyar ieu can di aku tapi sok aya di wewengkon teh bahasa daerah nu khusus upamina wae saeutik urang sok nyebat sakedik tapi di daerah Sukabumi daerah Cianjur sok aya mung saalit pada alit mah lawarna gede sakedik tuh jalmi ti lemesna tina jelema bukti tina buklos janten tina jadi aya tah nu mawi lu geuning si horeng basa Sunda teh kasep geulis hese dek saha nu miara bahasa urang lamun lain urang sorangan tah kitu. Halo. Assalamualaikum. Salam. Kang Ibing. Mun. Kang Ibing, upami kecap Sunda dusun teh kumaha Kang Ibing tah? Maksana Sunda dusun atau panginten Sunda kumaha? sok aya anggapan bahasana teu lemes-lemesna teuing depikeun ka teu harti Oh, gitu. kitu. Lepas kumaha kecap nanti? Sok aya geuningan kieu naon teh dina barang apa naon dina nyebatkeun eta nu naon atuh tadi teh dina nyebatkeun rencang sangu geuning sok aya anu kieu. Aduh bapak tuang teh teu aya rewangna tah. Rewang ieu sebenarnya mah lulubu bahasa yang jarang digunakan mungkin hanya beberapa puluh orang beratus orang. Oh, Gitu tah. Iya, Kadang-kadang sok aya di hiji daerah gini gitu. Atuh kamurang kali biasana maksudna mah diminum dieut, cobi atuh dimuh tah. Oh, gitu. Gitu pengen. Kecap Sunda dusun teh kitu Kang Ibing ya? Sanes eta sanes. Oh, Kang Ibing. Mangga sami-sami, mangga. Tuh, geuning. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade naroskeun ieu Kang Ibing. Mohon. Atah adol. Adol sebetul nama naon teh punten pisannya Mohon. awit-awitan nama tina jadah haram jadah teh sok jadi haram jadol da keras teuing nyawa haram jadah mah haram jadah teh siga haram jadol kulantaran kasar teuing lemesan deui atah adol Pami ka alam naon Kang Ibing? ka alam kapuji meni asa ka alam sia geuning tah kitu. Nah, Tuh Kang Ibing ya. mangga sami-sami menes di Banten tempat anu ti tahun 85 hiji 885 pusirna kamonesan kabantenan di dinya kana cokor ge ngabasakeunna ceker kana ponok penek kana hapa hepe kana anu kana manis menes tuh manis teh tina menes teh kecap menes teh aduh dalam muraing menes teh sae teh manis kulan. Halo sumun. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ibing, begitu maros. Mohon. Pan upami bapak-bapak aki-akinya, Mohon. nu sepuh bisa Mohon. disebat nate kontrong-kontrong. Mohon. Upami istri nini bisa nutos nini disebatna naon Kang Ibing? Rupina tindring-tindring. Atur nuhun Kang Ibing. Mangga sami-sami. Halo, ampun ieu mah. Oh, itu atau salah. Tah, geuningan basokeun mah da ieu mah sanes hartosna urang kudu bisa kitu. Tapi
alangkah baiknya mencek bahasa Indonesia mah urang ge ngartoskeun bae lain ngartos atuh minimal resep gitunya. Tah ada geuning bahasa Sunda teh tetela disebut gampang hese disebut hese teh gampang nya. Da bahasa Sunda mah kecapna saeutik oge ya Allah hartosna ageng. Upamina wae lamun urang ningalikeun dina bahasa Sunda geura aya rarangken nya, rarangken teh awalan pamana raeran imbuhan ayeuna rarangken hareup. Tah sapertos nuduhkeun keur migawe. Tah sapertosna napi beas tapi napi taheur naheur toker asalna makeen jadi noker tutup nutup tuh copet jadi nyopet ceker nyeker jahit jadi nyait. Nah ngata pang karinyakeun eta kursi teh lah kagok ieu keur nyait angeun tah nyait tuh nya. Aya di kecapa lolobana ieu teh tina kecap pagawean seperti tani teh ngaran pagawean tapi lamun make pa di hareupna patani jadi anu jelema nu migawe tani paburu anu sok moro gitu ya. Tah eta oge sok nantoskeun usum ngegebug pagebug pakewuh tuh seueur ye. Tah rupina mah kayak lamun lagu heula mending oge upami ngondang tausiah kedah ka mana nepangan akang kararompok we kasep Kang upami telepat janten mah kanggo papelakan contoh melak bawang daun teh teu janten jadi sanes lemesna jadi salarasna aya kecap anu hartosna anu kecapna hiji tapi hartina dua malah anu langkung seperti jadi memang jadi teh janten tapi aya oge jadi dina papelakan nu hartosna tumbuh. Tah ieu duanana ge leres melak teh kamari siki teu jadi euy bukating kunaon. Tah urang namun kokod monongeun aya nyebatkeun alhamdulillah kamari teh teu kahaja siki teh di ruang yo jandi we janten tak kitu. Tah cing lagu ko heula anu aluh ieu teh telepon mun seueur kieu kela memang teh cing ko telepon rabeng ieu ka dieu ka dieu. Halo. Assalamualaikum. Salam. Sama Kang. Saya Pak. Kang Ibing itu iya Kang Ibing. Naon. Di bahasa Sunda teh geuninnya urang kali. Mun Sabalikna gitu nya. Mun Sama upami warag sabalikna kan lapar itu. mun Ayeuna mah nuju ieu teh urang kali teh jawabna cukup kuta. Dati lapar gitu. Mungkin kumaha teh ini ke mana gitu kan itu? teu berarti tidak. Iya, mohon. Belum tentu sabalikna. Belum tentu ya. Belum upami jalmi anu teu lapar lain hartina wareg mungkin wae teu lapar teh teu hayang dahar tapi lamun misalna lapar jawabanana seubeuh nu seubeuh mah geus teu hayang deui dahar tapi lamunana lawana teh lapar da teu seubeuh sareng seubeuh benten gitu pangitnya Pak. Mun balik nan sawina geunya bahasa Sunda teh urang kali teh. Ngampos ninggal urang kali teh. Misalnya sabalikna tetap ieu naon di kayuna teh ngangoteu we kada ieu kada ini. Mohon teu naon da teh acan ngartos anu mah urang pasian terang. Sana ditu dilepaskeun ka dina ku guruna teh deh. Mohon upamina kieu we naon lawana deukeut jauh. Tapi di sini disebut ngangoteu we. Deukeut misalna teu jauh. Belum tentu deukeut teu jauh. Atau di sana kalebetan ieu Kang Ibing. Kalebetan ku nya bahasa Inggris kan kantor ngonot kitu nya. Untuk sadayana dina Inggris age ngonot kita. Jadi eta teu acan tangtos. Lamun misalna urang teh deukeut, hartosna deukeut teh teu jauh, teu acan tangtos. Mungkin teu jauh mah misalna teh sababaraha 100 meter, tapi lamun ti dieu ka Garut mah deukeut atuh. Eta masih kena jauh deukeut ge gitu. Itu ya bahasa Sunda teh geuning ieu. Sumuhun keun atuh urang resep we urang ngaran. Ulang mah Kang Ibing. Wanci mustari minta aduh ini asa kumaha gitu nya. Sumuhun. Ada orang Sunda asli tapi Eta mah nyastra panginten. Mohon enten terenyuh Kang Ibing. Mohon. Atur nuhun. Mangga sami-sami. Aya keneh tako. Halo? Aya hiji deui kok. Halo, sok mangga. Halo? Yo, mohon. Aduh. Kang Ibing
damang. Saya Kaibing bae naroskeun nya. mohon. Upami hartosna mangsana hirup sawawa nya eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam hirup dharma wawayangan. Mohon. Tah eta teh naon hartos pas Kaibing? Mangga. Dharma wawayangan hirup teh sapertos wayang. Hartosna aya nu ngobahkeun aya nu ngusikeun. Wayang bade gagah bade naon salaresna nu ngusikeun madalang. Ta urang ge sing emut urang saros gagah pangkat jabatan aya nu ngusikeun. Aya rumingkangna naon? Rumingkang itu ngaringkang itu ya hidup. Oh. Gitu. Rumingkang tina ringkang ngau kecap Oh, yang teh rumingkang. Rumingkang. Mohon. Dharma ngalalana gitu maksudna. Dharma itu kewajiban salaresna mah. Dharma wawayangan wae kewajiban gitu ya seperti wayang hanya taat kepada perintah dalang gitu. Mun tos lebat kana kota mah teh sanana. Teu tiasa naon. Kang Ibing. Kumaha? Anu naroskeun dosen sastra Rusia hoyong dilayat tukang Ibing ke Damang. Di mana? Pak Ukon masih Pak Ukon masih kenal teh? Mohon di mana? Eta di Cikutra Oh, mohon Cikutra nabi terang nomorna. di Swadharma. Swadharma. Mohon di nanti teh fakultas naon sih di Naon di Swadharma? Sana Swadharma di naon sih aya universitas kan di Cikutra teh. Mohon aduh kedah nama di pasien alamat teh tuh Kak telepon ke Radio Marabu. Mun ta eta Anu jelas. mun Pak Ukon. Mohon. Mun kitu ya Pak Ibing. Mangga Ibu. Assalamualaikum. Salam. Hiji deui kok. Halo? Halo? Dua jadi halo? Ibing Mohon. dupi ngaju ngiring sareng ngajirim sami henteu. Tuh, benten. Ngajirim itu berbentuk. Anu tadina teu ayaan, ayeuna aya bentukna. Tuh. Eta anu kasebut jurig dirinya mah sok ngajirim mangrupa bagong. Tah berbentuk bagong. Sok ngajirim berbentuk naon? Berbentuk awewe geulis. Sok ngajirim jadi berbentuk raga. Upami ngajung kiring mah hartosna gede. Ngajung kiring mah eta gunung hareupeun panon sakitu ngajung kiring na teu kadeuleu. Tah kitu. Cabi kok aya keneh tah kok. Tuh. Halo, Sumuhun Pak. Assalamualaikum. Salam. Kang Ibing, Sumuhun. sareng Pak Basar di Cililin. Sumuhun nuhun Pak. Jantan kageuing oke ieu nya. Laras. Nah, aduh. Emot tim kuring nuju di sekolah tahun 70-an loh. Sumuhun. Muhun bahasa Sunda ti geuning leubeut nya. Mohon. Aya kecap dirajek, dirarangkenan. Sumuhun. Ar, al, in, seueur teh Kang Ibing. Mohon. Tah ieu teh di barudak ayeuna mah kadang-kadang disepuh oge seueur nu teu kenal kana bahasa ieu. Sumuhun. Di Bandungan kusim kuringnya aduh. Aya nu bahasa kanggo batur diamo ku nyalira. Naros ka batur iraha dongkap. Leuheung Bapak nu kitu mah. Ieu mah tos sunana kehayangan nyaros basuna apa itu? Tah eta. Eta kitu Kang Ibing. Sumuhun. Janten asa kageuing deui ieu. Pelajaran bahasa Sunda kapungkur. Mohon. Seueur pisan teh. Sae Kang Ibing. Mangga nuhun Pak. Rapal kana bahasa Sunda. Sae mangga. Matur nuhun. Mangga sami-sami Pak. Tah kitu geuning kok teh jadi kok. Kumaha halo? Assalamualaikum. Salam, mohon. Kang Ibing tadi teh aya pamut ini Sumuhun. hoyong di Pangandaran sini silsilah Baduy Kang Ibing Mohon. sareng kampung Naga. Mohon. Nah itu teh aya patrol patrit aja gitu Kang Ibing. Mohon mangga. Terus Kang Ibing, Mangga. Assalamualaikum. Salaresna mah patula patalina mah panginten teu aya. Dari kampung Naga mah saurna eta ge cenah. Patilasan pasukan Mataram anu ka dieu teu aruih deui kitu. Ari Baduy mah saurna eta mah tos aya ti dituna. Memang aya di Gunung Baduy penduduk aslina we urang-urang Sunda gitu. Eta ge mah cenah. Tah. Kok cing kayak atuh laguna atuh sok barudak da merendah. Naon atuh? Kang ari hartosna aang naon? Aang teh akang. Akang. Lemesna tina akang seperti geulis sok disebat euis. Lucu sok disebat ucu. Tah nya geuning sok aya kitu ucu euis tah akang sok disebat aang kitu. Pribadi saya kenal jeung jelema nu dengan aang kan moal dibeja-beja. Teu Kang naon hartosna
mik temayan sareng bodo gelo ngahurung kan ari mik temayan ngamimitian dakang itu manenginjem taman bacaan teh eta rumah baca bahasa Sunda ta Kidurur ta Marga Wengi 7 nomor 5 ta dirinya Kang Ibing upami lahuta hartos naon lahut haut teh kaleuwihan nya kamari mah urang kapaksan di dahareun mana mau percaya urang mah ada arsenal wah sia sok lahuta aing ngomong teh kaleuwihi Kang upami kieu mungkin teu pajeng teh parantos pajeng kantenan upami pajengeuna nu dimaksad payung pajeng nu hiji payu nya leres parantos payu geus payu ngajual payung teh parantos pajeng ical pajeng teh tiasa wae bahasa teh ciciren bangsa manami teu kaabotan kumaha teh hartosna Kang unggal bangsa ieu mah ku kamurahan Allah dipasihan ciri artina ku bahasana atuh tangtos we bahasa teh ciciren bangsa da urang nyarita urang Sunda papanggih jeung urang Sunda deui leuh ka ciri urang Sunda aya cirina naon basana leungit bahasa Sundana dijamin moal aya urang Sunda kitu Kang ari tokroh naon tokroh teh leumpangna geus ripuh biasana ka aki-aki kitu hartosna haripet naon Kang haripet teh sangat ingin sangat tertarik ningali dahareun teh sia mun dijol dihakan we atuh haripet pisan ku teureun teh tuh nah tah gitu terus ke naon deui terus Kang Ibing upami kecap petingan hartosna naon petingan hartosna pilihan atuh da lain jago leutik-leutik eta mah jago petingan atuh artina menang milih ti antara jago deui jago di jago gitulah panginten Kang Ibing punten rada mengko kunaon di Jabar nami hayam muruk sareng Gajah Mada teu diabadikeun atuh kedah nu ngaranna jalan eta mah ada teu kedah dihubung-hubung ka dinya ari jalan mah nya eta mah ka mana we kitu da urang ge palain naroskeun jalan Ciliwangi teh di Mararungat cek aing Kang nami tukang dina basa sapertos panjunan tukang gentong tukang nyeun gentong ari tukang teuleum naon palika palika tukang teuleum mah Kang ari wewengkon naon wewengkon adalah wilayah babakan lemur anyar bojong sami lemur babakan mah manu anyar dijieun bojong lemur keneh sami ke Kang apa maksudnya bahasa Sunda mah adean ku kuda beureum Abu Farid Cimahi eta mah sanes lepat ngalarapkeunna adean ku kuda beureum teh sombong kepada barang yang dipakai kepunyaan orang lain lamun Kang Ibing make air jerolek anu koko ditemong-temong ka batur sadanyaho lah adean ku kuda beureum sombong ku barang batur ai bahasa Sunda dan kuda beureum teh aya tah dupi hartosna lengganis naon lengganis mah jenengan hiji putri abi palaigaduh putra namina Dewi Lengganis naon hartosna ka eta mah awewe geulis Dewi Lengganis teh gara tararoskeun kana ngaranna Dewi Lengganis Kang ari heubeul lemesna naon lami ari pengker pungkur sami wae sami pengker mah ngan ari pungkur mah tukangan benda ari pengker mah tukangan jelema kitu taya nu tarik pengkeran abi babenyit ari bumi di mana sanes di dieu abi itu dipungkur tuh kitu ari berehan naon Kang berehan mah tara hese barang bere eta berehan bageur henteu pelit Kang Ibing ari lemesna kulit naon pitak urang nya ho ari nyalinung ka gelung naon nuduhkeun lalaki anu hirupna milu ka awewe semua milu ka awewe na beunghar lalakina teu boga gawe upamina milu kanya sia mah hirup teh nyalinung ka gelung tuh tah ari bubur mah di pajujung ieu mah datang teu dibahas ge nolol tah mana bubur nu uing pisahkeun anu dibungkus uing milu ngakan deui